No, 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 no. Boy bah. Mang, kapan pasangan emak jeung bapak? Ari bibi jeung emang, ari uwa jeung naon? Please atuh Gip. Aya henteu pertanyaan nu gampang Gip, jang amang Gip. Ampun teuing budak ieu mah aya lieuran wae aing pertanyaanna teh. Ya. Uwa mah jeung uwo Gip. Geuning uwo mang? Nya uwo amang hayang utah. Gitu tah. Kebandungan pertanyaan Gipa. Ampun teuing budak ieu. Aing cing pangajawabkeun atuh euy lah sakali-kali mah bantuan urang. Naon cenah anjir uwa teh pasanganna? Lain orang mah penasaran ceng euy. Didinya pan pangsiun jadi preman teh kulantaran nongtot bool pan nya. Nya berat. Eta mimitin aku mah bisa nongtot bool gitu. Yo berat. Kan aceng teh ripuh ka Cida berat. Hayang kahampangan geuning berat. Hayang kahampangan. Nya, hayang kiih. Hayang modal berat. Kaberatan eta mah hayang modal nya geus nya lain kahampangan. Terus kumaha? Ah, berat. Pas aceng keur pupungsengna, keur ngaheujeun berat. Eta modal di mana eta? Di Paciringan. Oh, modalna Paciringan. Nya berat. Terus pas kitu teh aya entong berat. Ngalodok ke aceng berat. Aceng sambil tijengkang kana balong tah berat. Ngalodok naon? Ngalodok bool? Nya atuh berat. Engkong jengkang kieu? Nya batak nongtot bool ke aceng teh berat. Rek seuri pur dosa itu. Anjing. Dilodok entong anjing. Oh gitu. Nya galak berarti nya eta entognya. Contohna bae aceng nepi ka pensiun kieu berat. Oh. Anjing. Hah, bisa wae ya entok mundur ya. Siap. Kopi hidung, Bang. Aman. Tadi betul. Geus Bang Aceng kata. Ari maneh kunaon di mau ngalamun bae hayo. Urang teh keur bingung gitu bi euy. Anu ngajakan gawe. Kan pagawean teh asa ripuh euy. Jeung bayaranna teh sebulan sakali di. Ari maneh hayangna nu kumaha di pagaweanna rewel da. Ya ekah yang urang menya pagawean teh anu di poe Senin teh tapi ka poe Sabtu libur. Tah mingguna gajian. Sugan aya nu gitulah info-info atuh. Bibi ge hayang cuang neangan atuh yuk. Cara rilok, cilok. Mang meuli 5.000. Oleh jay. Nya. Sok. Lada. Duka tuh mang da can di dahar. Main kan atuh anjir. Bingung ku lagu naonnya. Nya bebas atuh kumaha nyekel gitar ulang nya. Mari ngadengkeun urang. Nya bingung geus nyekel gitar teh. Oh, urang teh yang bisa lagu ieu. Lagu Maggie Ani. Maggie Jet sedeh. Maggie Jet. Tuh Maggie Awe. Maggie Jet Pak. Ganti itu. Tiba heula. Tiba heula ge Maggie Jet. Oh, Maggie Awe. Eta meureun lah. Peruk anjir. Judulna naon? Pokoknya teh judulnya mah. Tapi nu lirikna teh nu jangankan diriku semut pun kan marah ning. Nyeri beteung eta mah nya. Oh itu.
sakit gigi. Terus beda. Beda teh bahala kayak gitu, sakit gigi eta mah. Gigit ciptaan menggigit. Sakit gigi. Pan si megijet mah nyari beteng hari tama. Nyeri gigi, sakit gigi. Ibu tuh. Olah, turun eta meureun. Tuh. Sok tes. Kenaon eta anjing lagu Contohnya asli. lah. Jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu. Ning ngageblek anjir. Ai di dinya eta nyanyi atau teurap teh. Ning ngageblek ieu anjing cing ngajarkeun atuh. Sing balik nyanyi mana ngerakeun pisan teh. Nyanyi na. Kumaha sok ajarkeun nyanyi. Ajarkeun. Geus lah tong make gitar lah. Geus tong make gitar geus we ayeuna mah nu penting mah teknik we di dinya mah. Sok ajarkeun teknikna, cara calangapna nya nu alus nepikeun ka beres. Nyanyi urang. Heeh sok coba. Ayeuna Iya sok anjir mun teu hujan sih teh. Ayeuna atuh. Besok yang bisa. Gas. Ngok. cara ngeluarkan suara gitu. Heeh. Dina teknik calangapna nya terus dina teknik mainkeun lak-lakan jeung letah. Sok. Jangankan diriku. Kali. Terus Semut pun akan marah bila terlalu sakit begini. Tarong panjang, tarong ponok, tarong bulat. Itu biar bisa satu. lain aja jadi aya terongan gitu anjir. Amang kita cuci mulut nak. Oh. Cuci mulut nak itu sete. Kenaon ya euy. Iya, Lain iya. juga aya kol-kolahan pas di dinya na euy. Emang kudu gitu ngeunah nak itu. Terong kayak panjang gitu. Heeh. Dan anjir. Kali deh ya, kali deh sih itu bisa sok. Kali deh. Coba. Timi meti. Jangankan diriku. Anjir, terjali sungutna. Semut pun akan marah bila terlalu. Anjir. Ini rudet anjir eta ningali sungut aing mah ampun teuing. Balik lah. Lah nu kieu dahareun sehat mah tanpa bahan pengawet kui dikulub sampe dikulub aman anjir daharna ge. Bener banget Da geuning dahareun anu di toko-toko mah geuning nu bangsa snack nu kahari itu teu jelas sih urang mah eta teh. Jelas kumaha itu. Ongko cenah make bahan pengawet. Tapi anger we pasti dahar mah beak geuning. Anjing sia nu teu jelas mah nya si ieu nu teu jelas mah ya bahan pengawet mana ngarti teu bahan pengawet saremo ye ngarti manya ngarti anjir kieu ye bahan pengawet teh maksudna eta kadahareun make bahan pengawet supaya awet henteu cepet basi henteu gancang expired henteu gancang hasem anger we make bahan pengawet jadi hakan menyebeak atuh teh parah anjir sih ya rempagna ampun ting